Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah panjenengan tangtosna dina wengi ieu. Dina acara angin peuting, anu insyaallah panjenengan acara angin peuting ieu badis ngareview, badis ngaguar sejarah anu sakumaha panjenengan anu aya di kawasan Raja Mandala Cipata disebutna teh nyaeta Pengkolan Cijanggol. Laras tos. Mohon terus. Alhamdulillah panjenengan disarangan ku Pak Ustadz Haji ya Kang Heri Mario. Oke, Kang Ustadz anu kali itu sebelumnya teh panjenengan aya Kang Asep ieu alhamdulillah panjenengan salah sahiji anu terang kuninga seluk-belukna anu aya di Pengkolan Cijanggol ieu. Tah pengikutna katanya panjenengan urang ngaguar kapalihan anakna. Urang sok sejarah taros lumaros sejarahna sakumaha panjenengan anu aya di Pengkolan Cijanggol. Kang Asep, coba yang meninggal. Sejarah saur nama kan cuman aya oge abdi kantos kealaman oge kunyarira kararesan itu Kumaha tah cikan? Ari ngadangu mah aya ini agak bongkok membungkuk ya jalannya kayak gini membungkuk bawa apa tong enggak nyanak kanyut kunang punten pemiabi nyariosna agak-agak nyalengkor bahasa Sunda gitu. Bahasa Sunda. Kayut kunang mah camokah ini. Nama emang camokah gitu. Nah, eta name wartos cuman abi kareresan di payun nuju kebetulan kareresan ninggal oge nyarira pas Pengkolan Cijanggol ieu ngan ari mitos-mitosna mah langkung teh eta aya seueur anu eta mah nini eta mah nu gosipna ongkoh mitosna ongkoh kararesan abdi ngalaman nyarira oge eta. Oh berarti anu sakumaha warga sering nanti sering ninggal atau napi banyakna bocoran nyaeta tembusna sawarna seueur warga anu di pegat pami ngalangkung ka Pengkolan Cijanggol seperti ini. Sanes dipegat pasana mapah gitu teu nyilang janten upami misalkan abdi ti palih dieu itu ge ti palih dieu sami gitu Ngiring gitu. Oh berarti sanes lawanan arah berarti nya. sanes Aku kemudian Pak Ustadz anu diraoskeun ku Pak Ustadz untuk aura mistisna ya dina angin peuting ieu soalna ieu Pak Ustadz ada culang cileungan tadi ya. Alhamdulillah kurang tepang di dina acara angin peuting anu mana pangitan angin peuting teh anu karaosna tiis nya lamun pak kena punuk mata Beringkak bulu punuk. Eta sok kadang tapi kalau rasa eta teh seseueurna gitu karsan dina ieu waktos anu katinggal ieu teh tina sejarah anu kapungkur di dieu karsan di dieu teh teu ieu kapungkur mah ieu teh jarang lah ieu jami anu ka dieu wantun-wantun tong borok enak tabuh 5 oge eta tabuh 5 sontan terus teu wantun di tengah leuweung ka dieu kan karsan di pengkeren kamera ieu aya kapungkur di takal tangkil anu ayeuna palintan aya tangkal naon ieu teh namanya teh disebutna teh tangkal naon ieu teh jiga keleuwih geuningan anggen tah ieu teh tangkal tangkil ieu teh kerasan anu ngawujudkeunana ieu teh nya teh golongan kuntilanak. Nah kerasan anu ti dieu ieu sampai kerajaan kuntilanak unggul ieu. Jadi di pekerjaan Oh, di peker ieu. Ieu jadi golongan jin air disebutna teh. Kerasan enak ieu tos ngagunuk. Kerasan enak hawana tos karaos panginten. Andana ieu waktos ieu gawe-gawe tos mulai seueur enak ka dieu anu karosna ieu ku peringkakan ieu kita ieu tah angin peuting gitu mereka kuluk-kuluk teh angin peuting. Kitu jantan di dieu alhamdulillah dina ieu waktos urang nyambut ka urang di dieu karasan dipengker kamera ieu tos ieu anu disebatkeun tadi teh anu nini nyanak kantong alit kanyut kunang tos bisa dikumaha deui nyanak kanyut kunang mohon karasan anu di pari dieu panjenengan ieu anu istri anu sering ditenkeun ieu golongan cai jin cai tapi aya di dieu masih iya sir karasan anu di pari dieu tuh munang karasan ieu aya anu di dieu ieu tos ngagarung ieu murang kali nuju sir murang kali aralit ieu nu di dieu. Nah, ieu murang kali. Pak Ustadz itu bangunan kan? Ieu teh bangunan. Ieu teh bangunan tempat nyimpen pare.
Tapi masih kena di aktivitas kan masih aktif Terasan atau sontongnya terus aya terus aya nu ngayeuan gitu. Terasan di bakaran dia urang aya ieu sing keren mau naik ya. Kan terasan di dia golongan jeung cai teh seperti itu anu. Tah kitu peuitan anu katinggal ka dieu ieu orai terasan. Orai namanya iya, disebut Ipri, disebut nanti sana gitu. Lagi Ngesot. Ah, iya no ngesot. Mun, oke, tadi kena tanya sepesan gaib teh. Di paling dia. Aku kang nyari diraoskeun cobi manawi. Anu diraoskeun ku abdi Kang Ucil. Jadi puntennya nah ku anehna teh sanes muring ka sepali dia sanes tapi palih dieu. Tah. Abari naos ka Pak Ustad, abdi naon anu karaoskeun ku abdi muring ka asa. Nol, ieu tah palih Kiri. kiri. Nah, kararsan di dia seueur aura negatif. Jantan seurna aura negatif. Jantan teu seueur anu positif nah. Begitu jantan seurna aura negatif. Nah, mudah-mudahan wong ieu tiasa kaungkap. Gitu. Cobi ini ngesot atuh. itu cobi. Bade ka ditu. Iya, orang terus asa kana kulit banget ya teh. Kang Asep, ayo Kang Asep. Alvan di dia sebetul bentuk kerajaannya. Ya, kerajaan Orai. Orai, dia sebut Orai. Ipri. Mohon. Golongan cai gitu, golongan cai. Iya tos karos kumaha ayeuna aurana cobi pandangan perhidikeun. Kumaha raosna? Tingis. Paling ieu. Saya aya ngobrol. Ieu anu biasa ditentu ku energi negatif. Pointan enak biasa Ieu teh urang teh posisi teh sisi wahangan ya. sisi wahangan ieu teh. Sisi wahangan. Sareng pangitan baris kauniakeun ku para wargi adat itu sareng baraya angin puting di paling itu teh memang aya akses jalan ya, jalan di anu ku warga. Janten memang tadi oge aya sempat kendaraan gitu ya. Karena kan baredahan dia spotan memang ketambil malam ieu mah janten diuningkeun teh paling kiri ieu teh wahangan. Paling kanan kiri itu nyata aya akses jalan gitu. Malah karasan kecil ieu teh sanes mintos deui ieu mah nya. Seueur ieu teh anu kantos ku wartos gitu malah aya ojek. Seueur ojek lu kang upaya kan akses jalan. Malah sering di dia anu naik ojek teu pugu-pugu. Oh jadi di ditu supaya megat. Mohon megat, naik megat ojek carasana mohon tanpa disadari itu ojek eta terus nyanterkeun eta panumpang. Nanging dugi ka pemakaman ageung ditu aya Si penumpang nanti. mohon. Kayak gitu karasan anu karos energi dina waktu ieu namanya aya anu disebutkan arwah penasaran oke gitu. Anu ieu teh istri anu kapungkurna gantung diri. Tapi itu rekayasa jin. Rekayasa jin ieu nya. Nah, kitu janten eta ngawujudkeun kana rekayasa jin bahwa eta teh istri anu gantung diri teh. Tah ieu teh anu sok sering balawiri ieu sok nempat teh sana anjeunna gitu. Aya berarti ada di dinya. Dina kasposen karasan dina waktu si aya malah di ditu teh tos nutur urang. Nutur gitu. Oh, gitu. Insyaallah urang doakeun. Paling pangkeren teh di paling di teh aya nyaeta namina jembatan gitu nya. Kawita bade syuting di jembatan cuman kan di akses lalu jata kan memang ada padat gitu jadi ayeuna urang ngambil ka paling anjeun. Anu karaoskeun ku Kang Asif cobi anu katawis atau anu katinggal atau anu diraoskeun dina aurat hawana ieu dina dia terus kumaha. Energi ya. Energi itu emang tidak bisa dilihat namun terasa. Insya Allah mudah-mudahan hari tanggal negatif pasti ya.
hoyong aya nu digusur mudah-mudahan urang sadaya kiat iman. Amin. Mudah-mudahan ku ayana ieu rasa ieu energi ieu namihan iman urang katakuan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ngayakinkeun oge kana naon diri urang bahkan diri urang teh saha gitu. Diri urang teh nu saha. Nah, soal gaib dan dohir itu tergantung naon namina urangna. Upami urangna yakin kana kawasan Allah insya Allah pasti salamet turut percaya oge da urang ge panginten tong tebih lah suara teu katinggal tapi terdengar kayak gitu. Nah, ya mudah-mudahan ku ayeuna ieu acara bikin hidup lebih hidup karena hidup bukan untuk hidup tapi hidup untuk yang maha hidup walaupun harus mati gitu jalan hidup mudah-mudahan. Oke panginten tapasna masih orang ngareview harus itu mah panginten masih di kawasan nyaeta Pengkolan Cijengkol Cipatat Raja Mandala. Pak Ustad bade ngalih atau nanti di palihan masih di palihan di soalnya ini kalau stabil emang siga nu ketebak angin ya alur eta nantinya alur nanti jantan aya malah anu mege anu cenah anu pengabi ya. Entah apa itu orang kali spot lah seperti biasa ka pos di kurang tempat-tempat anu ieu kan seperti tinggal di naon wujud-wujud anu bentuk anu dia anu ningakeun namanya di dia anu esod-esodan tos hoyong aduh cenah gitu kan ieu gitu kan ya mudah-mudahan biasa mediator mudah-mudahan supaya nanti biasa berinteraksi lah gitu goreng baris nanti baris hoyong sejak terang deh grup-grupna Pengkolan dan paling panginten ya makhluk ieu biasana sok anu nampakkeun diri tapi teu ngaganggu sarasana kumaha urang insyaallah panginten eta anu lemah imannya rasa diganggu padahal teu ngaganggu nah gitu janten kumaha urangna nah gitu janten ai sarasana mah ai kasebut aya cek bahasa Sunda teh mah jurig gitunya ai jurig mah ayana dina diri urang cek bahasa kolotna ca jurig mah kaluhurna jiga urang kaharepna jiga ucing gitu jadi kaluhurna jiga urang kaharepna jiga ai da ieu golongan anu ayeuna di eta nyata ieu golongan jin antos jin sareng jurig janten aduh jurig mah aya dina diri urang nah ai jin mah makhluk Allah kan nah anu kurang cek pariposta mah sami-sami urang wujudna makhluk Allah nya urang sami-sami we dina ieu waktu panginten simkuring paita sapara kaca ieu terus aya ngasep video nya urang sasarangan urang ngungkap oge ngaguar upami dina sejarah tema panginten sejarah atarapi naon sih anu dilakukeun ti bangsa gaib ka bangsa urang atau naon anu lakukeun ai urang mah sidi ka bangsa gaib naon urang mah teu kenal da urang mah panon bolotot teu ningali ceulit rebing teu ngadengi gitu. Nah gitu panginten. Oke panginten warga-warga KTV pangkasna masih dina acara angin petingnya insyaallah panginten baris ngaguar anu sakumaha panginten seueurna warga setempat anu naon teh istilahna mah aya nu menakan secara bulu gejerna jika urang ya Wenehan lah urang disebutna nah baris yakinkeun urang luruskeun panginten mudah-mudahan mah tiasa ngamidator supaya mungkin tiasa berinteraksi pangintennya Pak Ustad pada ngali dia atau nanti orang di masih tetap di area pagi di area pagi dia tiasa orang nabi mediator mudah-mudahan berhasil orang dina ieu wangi tiasa sukarela atau nabi ridho anjeunna kanggo ngaberesi ka urang tiasa interaksi sareng urang ayo soalnya ieu video insyaallah panginten pamirsa KTV Kang Heri baris dicobi atau nanti nyobian ya Kang mediator mudah-mudahan panginten biasa. Assalamualaikum.
basuhun sampai saya panganten dina ieu waktu saya mengungkap karena atanapi garina di Kecamatan Cijengkol Kabupaten Saya kawatos kena bahasa berbeda bahasa berbeda sareng saha Sampurasun. Sampurasun. Nampes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satasana atur punten. Kuring sejak ayo meninggal wasta. Wasta teh saha? Wasta. Cingkuring kitunya. Ngeresep. Yang apa wae. Kan supaya Eh, tahu kita. di dia lila. Apal. Anu di ditu di dieuna. Kolot-kolot. Nu aya di dieu. Bisa kayak Yang saha teh? nu aya di dieu. Tos sagala gitu. Lila pisan. Abdi hoyong sejak ngabuar atau napi hoyong terang soalnya seger warga setempat anu lain dulu soalnya sering ninggal atau napi sering penak sareng anu namina anu wujudna nini gitu manawi meninggal atau kesalahan Kak, iya masih kena ayam atau napi Robi deh lebih di Robi deh kita cat ayam dulu mek Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapunten ya silaturahim ya Kumaha? silaturahim akhir batin mudah-mudahan sehat sadaya sehat lahir sehat batin ya punten punten hampura dan hampura abdi sanes niat maksa doyong ngawaglo atau apa ingin untuk menguak teh paminten muningakeun sejarah aya di tempat ieu kapungkurna atanapi sok aya mitos-mitos gosip-gosip ke para wargi sering anu lewat atau kumaha nenek-nenek ya Pak. Punten ya punten bilih ka anu kasebat ku abdi bilih anu katajong ku abdi bilih hampura-hampura abdi hampura biasa ngajujut ieu sejarah kamu sejarahna Masalah ianya. Ya. Berat. maksudna beratna dina kawisna Bisa disudon. tanah eta maksudna abdi nguak ieu tempat teh justru naon ngahilangkeun sakedik ageuna fitnah gitu ya. Aya nu bener aya. Da moal naon? Gurunya Moal nu? pemgawe koplak gawe mah aduh. Lah gawe mah aduh alhamdulillah bagus. Bagus. Hampura abdi kasepuhan Raja Mandala hampura ya. Hampura Naon aya naon ieu teh di dieu teh? Hampura Raja abdi aduh patih lain ya. Abdi teh geus wani-wani aduh satawuran ka sepuhan ya. Ari ieu si Nini ieu saha ieu si Nini? Hah? Si Nini teh saha ieu si Nini teh? Anu sok nyarak kanyut kunang wae teh ieu teh. Cai saha
Nah, tah, ieu teh yang mitos deui ieu teh. Cing. Orang dia. Aya teh mesti ka kawasaan keneh. Yang Ujung sakti. Di ujung ke ujung ya. Di ujung teh di paling mana, Kak? ieu teh masih keneh bere penguasana atau geus digeusikeun dugi ka Sasak Raja Mandala. Terus kitu ya. Gesik hidung teh paling mana? Geusikeun teh daerah Citatah. Cerita Padalarang. Iya, Citatah kan, Citatah Padalarang. Panginten eta hapunten tos ngaganggu anu tiasa kaungkap dina ieu waktos kayang karena di dieu Karunya. ngaganggu dina Karunya. waktuna. Karunya kekurungan anak. Panginten mah hapunten tos ngaganggu oge alhamdulillah dina ieu waktos tiasa hadir ku kituna panginten mangga atuh karunya kakurungan ieu anu dina ieu tiasa Biasa langsung belum suruh nyalira tiasa keluar nyalira Mangga. mangga Pak. Iqbal. Iqbal ya. Iqbal ya. Iqbal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Jangan kurungan nyalira. Jadi iya. Oke Pendan, pamirsa Taka TV, alhamdulillah namanya tiasa ngamediator dan tiasa berinteraksi. Namanya teh alhamdulillah penginten akhirna yang naon namanya yang Raja Mandala yang Raja Yang Mandala Raja Mandala na pisan pas pisan Pak Nuhun. punten abi tadi kawalahan mana we teh nu biasa-biasa aduh repotna alhamdulillah nikmat Jangan gitu tah pemirsa Taka TV, jangan orang tiasa berinteraksi, tiasa silaturahmi, saling naon din sebabna tiasa bariskan doakan oge kanggo kepala karung luhur anu ngagegeh tadi titi geus kesik hideung kesikideung dibikeun ka Raja Mandala nya. Sasak Raja Mandala Raja Mandala alhamdulillah pengen dikuasai. Masih sesepuh Garut. Sesepuh. Janten ieu teh masih keneh ti wongkon Garut. Ti wongkon Garut anu mana alhamdulillah biasa menguasai di daerah Raja Mandala. Janten ieu teh masih keneh perehan. Kang Heri lah anu diraoskeun ku Kang Heri namanya proses rumah teh. linglung tapi di nu nya nu karos lobi linglung tapi tetap kurang sadar nyaman Nyaman eta nya. Nah cuman orang tinu ngomong serang gerakan itu tapi di nu hati orang diawasi jadi ya bisi silakan ini tapi anu karos namanya teh itu nyeros mah orang tuh bisa nahan nyeros mah tuh biasa nahan Jadi- dia buka so itu Janten energi energi anu di anu teh kana janten energi kanggo coba pian cuman energi. Yut paminatakeun da moal itu sampai ka ieu nya naon anu terasa naon anu tadi kana yang ngobrol naon gitu kan.
Ayo cek. Assalamualaikum. Sampurasun. Sampurasun. Assalamualaikum. Naon ieu teh tuh? Oh, ye ka dieu. Ngadon cek paripos teh mah hoyong ieu teh ngadangu carita ulah deui ka janten mitos. Di dieu ulah janten fitnah nyatenkeun mah gitu kan. Hoyong terang enak di saur teh Cijengko rame wae tah ieu hoyong ngungkap. Ieu sareng saha manawi? Sareng uyut ieu teh. Wastana sareng saha. Sareng saha ieu teh? Assalamualaikum. Sareng saha. Kayak uningan. Saya ini tadi. Sifat. Sifat. Astagfirullahaladzim. Coba makal. Ya. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Iya, tak gimana? Kos kita kakak Ucil terkena serangan juga, ada interaksi sama makhluk gaib. Dan gimana terasanya barusan? Janten. Ustaz, Ya. janten. Anu sakumaha panggil tadi di gebor-gebor kana pilih sebat-sebat. Nenek-nenek eta emang aya. Mohon. Malihan nyenak kurang kali. Oh, gendong. Tapi nu nyerak kurang kali teh sih juga sah, tapi anu nyerak kurang kali. Mohon. Soalnya seueur. Mohon. Tapi emang aya serangan sih. Tapi ya terkait pengen satu punten ngomong seburing mah seja silaturahim katanya. Seja silaturahmi. Mudah-mudahan kang saling doakeun dah. Memang tujuanna geus teh hoyong ngaganggu. Pengen pengen hoyong silaturahmi teh apa. Kan panyetan alhamdulillah dina waktu ieu malah ka ujianna nyariat tiasa ngaraoskeun energi nu aya di ieu patepatan ieu tiasa ngabuktoskeun kumaha energi dina patepatan. Taku kituna nya alhamdulillah panyetan ti tos para ngaraoskeun dina energi negatif energi. Luar biasa energina. Luar biasa. Oke. Sareng aya istri Pak Ustaz anu katawis babe mah. Tapi nalihna teh memang luar biasa gitu. Jadi teh gitu. Aya istri malihan mah kalintang geulis mah geulis. Anu katawis ku abdi gitu nya. Tapi ente katawis secara kumanya. Soalnya nu tadi kan katanya ku abdi nenek teh ya. Terus aya nu istri eta geulis tapi memang nalihna luar biasa. Tarasan energina namanya dina lain kesan. Anjeunna di dieu namanya hoyong interaksi nanging kumargi kegiatan janten teh tiasa nguasai gitu. Kita anu karos ku abdi. Tadi pas nyobian energi di palihan gitu nu tangga buah memang nyedot pisan. Istilahna mah saku angin di sedotannya. Oke, pinten Pak Ustaz segitu wae pinten warga-warga AKTV sareng pamirsa AKTV. Langsung pinten dina acara angin puting ieu mudah-mudahan
janten manfaat pengen Amin. nu paling tujuan utama nyaeta memang baris seja ngabuktoskeun yen di dunia gaib eta memang aya. Aya. Taku kituna insyaallah urang sami-sami diningkatkeun ka iman katapan ka Allah Subhanahu wa taala. Ieu mah sakadar hiburan, oge pangetan urang aya ngungkap bahwa leres geuningan gaib teh paantel. Padeukeun. Nah gitu mangga eta mah. Pangetan uih deui kana keyakinan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Allah partos nyiptakeun bangsa jin, Allah partos nyiptakeun bangsa manusia, oge setan itu ti golongan jin jeung golongan manusia. Sanes ti golongan jin hungkul setan teh, tapi ti golongan jin sareng golongan manusia. Ari golongan jin mah moal bisa abus ka masjid, setan teh. Tapi lamun golongan manusia bisa abus ka masjid. Matakan disebut setan bungkeulekan manusia mah. Jadi lebih bahaya setan bungkeulekan mah. Karena naon disebatna ena setan teh anu ngajak kana katebeneran nyegah karena kahadean tah eta disebut setan. Taku kituna hikmah anu kapetik dina wengi ieu dina acara angin peuting ieu anu matak nebak kana punuk, anu tungtungna sok matak muringkak, matak nyecep tiis kana ati teh geunah ti peuting mah. Tapi ulah ngajantekeun muringkak kana bulu punuk, tapi urang jantekeun langkung takwa, langkung urang mahabbah mika cinta ka Allah Subhanahu wa taala. Gitu.